romantis ibu bade nurutanmu atau salakina tukang ojek dipanggil ya tukang ojek, salakina tukang ngusuk dipanggil payah tukang ngusuk payah cing sabar istrina cing sabar orang istrina Siti Aisyah Masya Allah luar biasa. Ya Humairah, wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar. Ibu kan tak dipanggil ya Humairah. Aja kan tak dipanggil wahai bunga mawar. Ya datang marah rantas. Bukan anda nyepitan, nyepitan. Nyepitan teh nawan ce. Cuma digulak balik we hayu. Hitanan teh nyepitan teh hitanan. Nu gampil we hitanan teh nya eta ibadah. Disunat teh ibadah ti Gusti Allah sakur-sakur parentah Allah eta janten ibadah. Pan ibadah teh aya dua saur ajengan mah hiji aya ibadah mah doh kadua aya ibadah goer mah doh ngan abdi mah moal ngabahas eta bade ngabahasna tilu saur sepuh kapungkur kahiji aya ibadah anu nikmat kadua aya ibadah capek katiluna aya ibadah nyeri sabahiji cenah tilu urang regedegeun lah ngaosna dan ngaji mah teu kudu lila nu penting mah singkat padat melekat kade poho balik mawa ilmu numan teh kieu resikona ngomong jeung ahli barangakan teh nu kahiji aya ibadah anu nikmat naon ibadah nikmat teh nikah rek teu nikmat kumaha tuh ibu jantan panganten mah nu biasana subuh-subuh teh masak ieu mah geus didang dosan nu biasana lalaki subuh-subuh aya keneh di masjid ieu mah geus make jas ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna betul henteu bagaikan raja dan ratu dalam sehari panganten mah abdi bade naros ibu laras nikah teh nikmat naon buktina iya nu ngajaran tuh di dia teh pan hasil tina nikah ibadah nikmat teh katakan kade nu teu acan nikah sok gerani ibu gaduh keneh murang kali nu teu acan nikah pilih aya bade didaftarkeun ka abdi mangga wah aya pemuda aya pemuda teh nyarungkut teh hiji ibadah nikmatnya eta nikah kadua aya ibadah anu capek naon ibadah capek teh ibadah haji tawaf kuringan Ka'bah ditambah sa'i Safa Marwah baina Safa wal Marwah teh jarakna lumayan teh bari bolak-balik capek ibadah haji mah biayana gede nguras tenaga nyawa terkuras tapi tinggali teu aya nu kapok ka Mekah sadayana oge pasti hoyong jarah Mekah Madin balas teh ibadah haji teh ibadah anu capek matakan nu bade ka Mekah nu bade hajian percis mirip saperti anu maot tataan hiji-hiji nu maot nganggo acuk serba bodas nu ka Mekah oge serba bodas nu maot didatangan dilayad ari nu ka Mekah sami nu maot diantarkeun ku tatangga dulur baraya ari nu ka Mekah sami ayeuna nu dek ka Mekah bakal kenging pemeriksaan di bandara paspor visa kesehatan komplit komo ayeuna keur usum corona di tes web leres teu ayeuna nu maot sami bakal kenging pemeriksaan di mana di embarkasi kubur. Al-qabru awwalu manazilal akhirat, kubur adalah pos pertama menuju akhirat. Lamun sae ibadahna, rajin salatna, daek puasana, rajin ngaluarkeun zakatna, nikmat bisa nyampe ke surga bertemu Allah jeung Rasul.
Tapi kade lamun hirup di alam dunia maksiat wae tara daek ibadah maut teu kaburu tobat, maka niscaya eta si mayit bakal wirang, bakal diwirang di yaumil mahsyar di hadapan Allah sinareng Rasulna oge bakal wir. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ibu hoyong ka Mekah. Cing tarik hoyong ka Mekah. Terus daftar teu acan. Gaduh artos nang teu. Rek sahanu mawa. Katakan ibu lamun hoyong tereh ka Mekah ngadua ka Gusti Allah. Dan wagaduhan Mekah Madinah mah sanes batur tapi Gusti Allah. Daftar heula ka Gusti Allah tiap ba'da salat maghrib sok buka surat Yasin. Ngadua ka Allah hoyong ka Mekah acan keneh berangkat tamahan deui surah Al-Waqiah. Ngadua ka Gusti Allah hoyong ka Mekah acan keneh berangkat tamahan deui surat Al-Hajj, 3 surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Hajj. Aneng nais kumaha ibu mah tos didawamkeun 3 surat eta teh angger teu acan ka Mekah. Gampang ibu kitu mah buka surat tanah, surat sawah. Geras dah langsung ka Mekah. Katakan orang munajat ke Allah, mudah-mudahan orang sadayana masih dipaparinan nasib tiasa jarah Mekah Madinah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena anu angkat jarah Mekah Madinah da aya 2, kahiji nisab, kadua nasib. Nisab mah hartana aya, tiketna entos gaduh, porsina tos aya, bekelna gaduh, jang meuli oleh-oleh aya, eta nisab. Lamun nasib mah daftar acan, duit teu boga, tapi ku Allah dipaparinan nasib langsung tiasa insya alhamdulillah. Anu kade lagu samemeh ka Mekah ti ayeuna we lamun hoyong ninggal Ka'bah mah tetep salaki tong ngicuk-ngicuk. Seorang istri yang memandang suaminya dengan penuh kasih sayang maka pahalanya sama dengan melihat Ka'bah. Sami jeung ninggal katakan hoyong ninggal Ka'bah ti ayeuna mah tetep salat. Ibu lamun daftar haji ayeuna paling ngantosan 15 tahun tiasa angkat teh. Katakan tetep we salaki polototan we salaki teh. Cek salakina kunaon maneh cicing keur ninggal Ka'bah. Terus Bu, seorang istri yang mencium tarang suaminya dengan penuh kasih sayang pahalana samipan sareng nyum Hajar Aswad. Hajar Aswad. Komo lamun salakina hidang mah lain Hajar Aswad deui eta mah tarang aswad. Bade moal diamalkeun Bu. Balihan mah saur pun guru di Sukabumi sakalina dicium 70 dosa digugurkeun ku Gusti Allah. 70 dosa puntung teh. Otak bade diamalkeun mah. Mun bade diamalkeun ayeuna tah balik pangajian teh. Kalarasan si bapana teh henteu ka dieu. Ibu nepi ka bumi ngetok panto. Assalamualaikum. Dibuka ku salakina reketek. Waalaikumsalam. Geus di mana maneh? Wangsul pengawasan apana di kampung Koreh Koto. Saha mubaligna teh Neng Nais di Cipongkor. Abas naon cenah Neng Nais teh? Ieu apana? Tah ibu kudu pura-pura sedih di dinya teh. Tiga film Indosiar. Pura-pura sedih apana tadi saur Neng Nais saha wae istri anu nyium tarang salaki kudu punya pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Komo lamun salakina hideung mah kalarasan apana teh hideung. Malihan mah apana saur guru Neng Nais teh sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Allah. Nya terus maneh rek kumaha? Apana mamah maru masa dan gitu seueur dosa. Mamah mah kan ukur hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti Allah.
ngomong we maneh mah yang nyium urang. Lain gitu apana ieu mah ngan ukur hoyong digugurkeun dosa ku Gusti Allah. Heuh sok atuh maneh rek sabaraha kali nyiumna. Siapa nama panjang neng nais ge sakali nyium 70 dosa, 2 kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah. Ibu rigidi nyamperkeun salakina raketek beheungna dipalitekeun. Dicium di kecrotan teu eureun-eureun, bakutak. Bade kitu mah, Bu. Ibu balik gitu mah. Lamun ibu gitu insyaallah cek salah kita Gusti alhamdulillah pamajikan abdi balik di pengajian anu mau balik nak neng nais teh jadi edan. Datara biasana berenang matak ti ayeuna mah sok ibu biasa bade moal tong insyaallah lah. Dan biasanya di urang mah insya Allah teh tara. Ibu badai ka majlis pengawasan lingkungan muhun insya Allah nyusul panteu datang. Terus henteu. Mata badai diamalkeun. Insya Allah deui wae. Meh kumaha euceun lah. Katakan sami meh kamu kasok we ciuman salaki teh. Da sami jeung nyium Hajar Aswad. 2 cenah ibadah anu capeknya eta ibadah haji. Nu katilu aya ibadah anu nyeri. Naon ibadah nyeri teh? Nya eta disunatan. Disepitan. Abdi bade naros ya ka pamogat akang ari disunatan nyeri henteu. Naon kitu bawa aracang. Si bapak mah ditanya teh kalah seri. Bapak disunatan nyeri henteu. Naon buktina? Buktina araliweun deui disunatan. Coba lamun disunatan nikmat mah Pak RW ge ketagihan. Leres henteu? Kan ieu ngabuktikeun disunatan teh janten ibadah anu nyeri. Nah cenah neng nais make kudu disunatan sabab lamun murang kali teu acan disunatan khawatir aya najis anu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuteut. Matak saur ulama fikih nu apik budak lalaki nu teu acan disunatan ulah waka dicacandak ka masjid bisi di bumina papang nu diwasuhna luar hungkul. Ari hitanan teh paribasa sok disebut sunatan leres henteu. Padahal dina pelaksanaan nama hitan teh wajib. Al hitanu wajibun li annahu sartun li sihati sholat. Hitan teh wajib karena ngajadi syarat kana sahna sholat. Katakan ya sahibul hajat parantos ngalaksanakeun syariat Islam kanu janten putrana nyaeta disunat. Dihitan teh ibadah anu nyan. Urang doakan mudah-mudahan ujang Faizan masing enggal didamangkeun, masing dijantenkeun murang kali anu soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah eta nu ceri. Karunya doa ece nena heula. Aya anda nena. Oh. Tos tabuh 5 langkung 13 abdi dugi ka tabuh sabaraha ieu di pasien waktosna? Maghrib kirang langkung setengah jam deui. Siap ibu siap? Siap. Moal tunduh moal. Resep abdi mah ka ibu-ibu anu semangat teh. Lain nu cicing. Kade pak bapak kudunya ka pamajikan. Naon sababna capek janten istri mah. Bapak ulah gaduh sangkaan neng nais da janten istri mah enak gawe nangan ukur di imah beberes ceuk saha leres teu Bu.
Jawab cintarik laras henteu. Bahkan lamun diibaratkan seorang istri masih gak pondasi dina rumah tangga, nu ngurus salaki, nu ngurus imah, nu ngurus budak saopat-opat, nu gede TBC, nu cikal amandal, nu bungsu pisul awewe conge. Kabeh diurus ku ibu-ibu. Ngalahirkeun ribu, ngalahirkeun capek, nyeri laras henteu. Ngandungna eungap laras henteu. Ayeuna geus ngalahirkeun ngurusna panglobana saha? Awewe. Betul, Bu? Ti mimiti ngandung, pankeun ngandung ge serba berat, ripuh, bogo ge serba salah laras. Ngangigir teu enakeun, nang karak eungap, nang kuban bisi bucat orokna. Da paur atuh ningali ibu nu hamil 8 bulan bobona nang kuban mah. Sabab nu antol kana kasur teh beuteung na hungkul. Tarang jeung sepona mah ngangkang jujuleutan. Kadupa we ku si bapak muih sia gangsing. Kada sida ripuh ngalahirkeun ayeuna geus pecah air ketuban dibawa ku salakina ka bidan da maknya. Kawarteg rek dahar teh. Dibawa ka bidan, cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana genteng mah luhur teuing. Sok ibu geura tarik napasna nyamuhun da tarik tambang mah Agustusa. Sok ibu geura heujeunkeun, ibu ngaheujeun satakar kebek ngalahirkeun budak teh, betul? Betul. Nyeri henteu. Kesang badag, kesang lemut, capek. Usalakina ditanya, mah capek, capek bapak. Mah hareudang, hareudang bapak, sok atuh tiupan. Tong tarik teuing bapak, kunaon mamah bau. Beteung mules irung mah cager. Laras henteu. Jawab Bu, cing kompak, cing jujur ngalahirkeun ripuh henteu. Nyeri henteu. Nah, atuh jeung hamil wae. Capek janten istri mah. Da istri mah istimewa, Bu. Ayeuna abdi bade masihan challenge, tantangan ka bapak tukang son. Abdi bade masihan artos hadiahna 50 juta. Teu nyandak ayeuna gampil tiasa ditransfer. Lamun hoyong ayeuna keneh nambut heula nu 1000 hajat. Tantanganna bapak kudu bisa hamil. Tong 8 bulan lila teuing, 3 minggu weh lalaki bisaeun moal. Bisaeun moal. Moal lalaki mah, tapi istri sok sanajan leutik, begang, hidung, hurik, hirup. Leras Bu, namun ku Allah dikersakeun hamil, maka pasti bakal hamil. Eta istimewa na istri mah, matakan bapak kudu nyaah ka pamajikan, dapang edan-edana salaki nu teu nyaah ka pamaji. Satuju Bu? Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Asa dibela. Bapak kudu bager ka pamajikan, ibu oge kudu bager ka salaki. Ayeuna teu cukup ibu getol ibadah ka Gusti Allah tapi teu bager ka salaki. Sama dengan nol. Percuma ibu getol ibadah nalika ngong adan buru-buru kacai ngalaksanakeun salat fardu, saparangtosna salat fardu disusul ku pasunatan Nabi. Teras ibu ngaji Al-Qur'an nepi ka 3 balikan sapoe ngaji Qur'an, tibeurang salat duha, tibeting salat tahajud, tapi catet dina mana hianat teu jadi salaki. Sakalina istri anu ngalawan ka suami faqad khubita amaluh. Amal anu tadi diwicik di luhur bakal dilebur ku Allah dipasihkeun ka caroge. Rugi henteu. Rugi henteu. Saha nu rugi? Ibu-ibu saha nu untung? Tuh tinggal dicek si bapak. Yes.
tarasanana ibu-ibu di dieu geus sabaraha kali ngalawan ka salaki. Sabaraha kali? Teu ka eta sering pisan beak tah amal. Mata kanti ayeuna mah teu kenging pernah ngalawan deui ka salaki. Cing bageur ka salaki teh cing sopan. Senengkeun saroge teh ku akhlak. Ibu mah bisa ari ngalewat kuburan osok pupuntenan. Terus henteu kieu pupuntenana teh punten ngiring ngalangkung. Punten bisi aya nu kaduka. Nah ari salaki katincak beheungna. Nepi ka disada engek. Bapak sugan menta hampura dah henteu kalah ka dicarekan titah saha cicing di dinya. Sok aya ibu-ibu nu kitu aya. Aya nu sok ngalawan ka salaki aya. Nu belah mana diukna. Wayahna we ieu mah dibahas ibu-ibu teh da panglobana awewe. Terus teh abdi mah sok aneh ongkoh pangseueurna dina pangajian teh ibu-ibu tapi sok eueuh nu diamalkeun. Batak ti ayeuna mah sok Bu diajar teh ngalawan ka salak. Kudu sok senengkeun salaki teh ku akhlak urang. Da istimewa. Naon buktina istri istimewa? Tingali tiap tahun di Indonesia sering diperingati Hari Kartini. Hari Kartini istri kamu teh kata cintari osok tara tah bapak ka kuping pengakuan si korban. Ari salaki ibu di bumi sok nyeuseuh tara, sok ngepel tara, sok gegeroh tara, sok ngurus budak tara. Ari ibu ngalakukan eta pagawean di imah capek henteu. Bapak ka kuping pengakuan si korban paling dia. Berarti bapak-bapak urang dieu kudu mikir isukan teangan awewe hiji deui. Pandari jeung ibu sorangan mah capek meureun keneh kudua. Satuju henteu? Ari bapak mah satuju. Teu ngajawab sieun eta. Jadi atuh ibu teh mending keneh capek gawe atawa capek hate? Capek gawe capek hate? Capek gawe berarti dimulai isukan bapak-bapak nusok buburuh tong buburuh isukannya. Nusok ngojek bikeun motorna kasih ece. Nusok macul bikeun paculna kasih ibu. Sore ayeuna ibu-ibu urang dieu geus berikrar mending keneh capek gawe daripada capek. Ibu satuju. Ari bapak mah satuju. Satuju wae si bapak mah. Kade ibu, kade urang mah istri istimewa kudu bisa ngajaga akhlak urang sebagai istri. Kudu bisa siga Siti Khadijah. Apa anda Siti Khadijah? Kenal di mana Siti Khadijah? Lain Khadijah dia aja. Siti Khadijah merupakan istri baginda Rasul yang sangat berwibawa. Harta mantena bro di juru, bro di pantok ngalayah di tengah imah. Siti Khadijah kagungan caroge teh ibu sahandapeun, tapi luar biasana Siti Khadijah teu pernah ngalawan ka salaki teu siga urang dieu. Teu pernah nganyeri hatekeun caroge. Bahkan yang paling romantis ketika Siti Khadijah nyauran carogena make pangkat. Pangkat anu salakina Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi Allah. Pangkat anu salakina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasul. Pangkat nu salakina Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib. Romantis entar. Ibu pada nurutan moal. Atau salakina tukang ojek dipanggil, ya tukang ojek.
salahina tukang nguseup dipanggil. Aya tukang nguseup aya. Cing sabar istrina cing sabar. Dipenta duit ku indungna teu boga ngomongna teh adi dina kopeah nyempel 50.000 jang nyieun eupan. Ari eupan ku endog meuni kokonengna ari budak dahar jeung baslu. Cek budakna aing daripada jadi budak mending jadi lauk. Salakina tukang nguseup dipanggil, ya tukang nguseup. Salakina tukang macul dipanggil, ya tukang macul. Ibu badai kitu moal. Cok si ibu teh aneh nangis, ibu mah boro-boro manggil romantis dan teu pernah dicontohan ku salakina oge. Bapak kupingkan ketika Rasulullah nyauran istrina Siti Aisyah, Masya Allah luar biasa. Ya Humairah, wahai istriku, si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar. Ibu kan tas dipanggil ya Humairah. Aja kan tas dipanggil wahai bunga mawar. Ya heueuh da teu mararantes. Siti Aisyah mah cocok dipanggil ya Humairah teh soleha, tara ngalawan kasalaki, bager pinter. Ari ibu-ibu urang dieu yang dipanggil ya Humairah kadaharan sapopoe jengkol. Matak bau euy salaki teh nyereng nalika dicium teh ce. Matak ayeuna mah loba rumah tangga anu cerai teh gara-gara jengkel ka pamajikan. Makna cerai ku jengkol. Cek si bapak teh aneh nangis, bapak mah kumaha rek manggil ya Humairah ka pamajikan. Da dina pipi pamajikan bapak mah kokoleuten hungkul. Gampil gitu mah jadi ya kokolot. Ada ibu make pampers dah. Tuserian si ngompol. Sakali deui urang sebagai istri mah istimewa kudu bisa ngajaga diri, kudu bisa ngajaga al-ummu madrasatul ula. Indung teh sakola pertama jang budakna. Jadi budakna rek kumaha tinggali indungna. Da budak teh kumaha indung jeung bapakna. Terus itu balik deui kanu tadi